Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Ujang Comro. Dinu danget ieu simkuring bade maparkeun deui caritaan dongeng bahasa Sunda. Pikeun anu janten judul dinu dongengan ieu nyaeta dongeng bahasa Sunda. Carita Sasakala Situ Gede. Mangga atuh nya ka pamiarsa wilujeng ngadangukeun. Dongeng bahasa Sunda carita Sasakala Situ Gede. Cek ujaring carita beh ditupisan aya hiji karajaan nu ngaheuyeuk dayeuh Sumedang. Harita raja nu nyepeng kalungguhan kaprabonan keagungan putra tilu. Saparantosna sang Prabu pupus, tahta karajaan digentos ku janten putrana nyaeta Prabu Adilaya putra nu pangcikalna. Dina hiji waktu sang Prabu Adilaya ngadehes ka ibuna. Maksudna nyuhunkeun widi kanggo milarian elmu. Sabab nu dipibandaku sang Prabu mung sakadar elmu lahiriah. Ari elmu-elmu kabatinan teu acan kapimiliku Prabu Adilaya. Tempat nu dituju pikeun nyar elmu kabatinan nyaeta di wewengkon Mataram. Numutkeun ilham nu katampaku sang Prabu. Anjeunna kedah guguru ka Kiai Jawaraga, Kiai Luhung Jaman Harita. Saparantosna diwidian sareng dibekelan nasihat sang Prabu Adilaya. Teras angkat di sarangan ku garwana Bondang Hapa. Katut pangiringna duaan nyaeta Sagolong jeung Saliwati. Sadikantunku sang Prabu nu janten raja di Sumedang digentos ku Rai Adilaya anu bungsu. Kacaritakeun geus mang taun-taun Prabu Adilaya ngalap elmu kabatinan nepi ka tamatna. Hiji waktos anjeunna disaur ku Kiai Jawaraga. Maksudna nerangkeun yen elmu nu dipimili ku sang Prabu geus cukup pikeun ngurus nagara katut rahayat Sumedang nu geus lawat pisan dikantunkeun. Ayeuna tinggal prak ngalaksanakeun ananaun anu kungsi diajarkeun di Mataram. Pikeun katineng Kiai ka sang Prabu Adilaya nya anjeunna masrahkeun putrana nu katelah cahya karembong keur batur hirup supaya didamel garwa kadua. Sang Prabu ngaraos kacida bungahna. Statusna nganuhunkeun Prabu Adilaya pamitan ka Kiai Jawaraga. Bra rombongan Prabu anu ayeuna katambahan ku cahya karembong nu jumlahna 5an mulang deui ka Sumedang. Dina perjalanan mulang ka lembur nu masih keneh oleng, panganten sang Prabu teu acan wantun campur sareng istri. Hal eta nu sabab anjeunna kagungan patekadan yen lamun nu kapimilik can nepi ka luhur pisan moal wah kacampur sareng garwa nu sepuh. Bondang Hapa mung teu betus lantaran teu terang naon margina pangna Prabu Adilaya nepi ka kitu. Ku ayanan katerangan ti garwana nu anom cahya karembong yen salami papasangan teu acan tiasa keneh ngahiji campur sapertos biasa nu rumah tangga. Nya timbul dina emutanana rasa teu sugema dina diri istri nu dua asa diapilainkeun. Ku alatan kitu istri Prabu Adilaya duanana aya niat pikeun nalasan sang Prabu. Sabab sang Prabu teh resepen ka istri-istrina. Niat eta teh akhirna dilaksanakeun.
waktu sang Prabu menuju kulem Tibra. Teras ditubles ku pusaka kerajaan nu katelahna dulung. Getih berem nu ngabayabah tina salera sang Prabu, masehan eta tempat ngabayabahna getih teh nya disebut Ciberem. Sang Prabu Adilaya saparantos ngababatang lantaran ditelasan ku cahya jeung karembong hapa. Ngajelepeng keneh di luhur taneuh henteu terus dikurebkeun. Sabab istri-istrina ngarasa bingung kudu di mana ngurebkeunana supaya ulah kapanggih ku sasaha. Saterusna eta layon digarotong kana tanggungan, mimiti namah dibawa ka belah kulon. Tapi lantaran kaburu bijil panon poe, niat rek ngubur lebah dinya teh henteu jadi. Tempat eta yeuna katelah Cipajaran. Masih anger ka belah kulon, tapi rada mengko saeutik di hiji tempat. Tanggunganana potong terus disambung deui. Nya tempat eta pisan nu ayeuna disebut Sambong Hilir. Kalawan teu ngarasakeun kacape layon teh terus ditetanggung mus potong deui tuluy disambung deui. Kitu jeung kitu we saterusna. Nepi ka hiji waktu tanggunganana potong deui. Ngan ayeuna mah tanggunganana potong teh disambung ku taneuh. Wewengkon eta kiwari disebut Mangkubumi. Kulantaran ngarasa masih keneh teu aman, layon Prabu Adilaya terus keneh dibawa ka Cibanjaran mapai-mapai sisi walungan. Nu akhirna nepi ka sisi rawa nu di tengahna aya puloan. Nya di tempat di dieu pisan pangemutna tempat nu pangamanna pikeun ngurebkeun layon carogena teh. Ayeuna tempat ngurebkeun ieu layon teh katelah Situ Gede. Kacaritakeun nu jadi pangiringna sagolong jeung Siliwati manehna boga sangka yen Prabu Adilaya keur ngalakonan puasa jeung tirakat. Nepi ka tingalina lungse pisan aya dina tanggungan. Tapi akhirna eta pangiring teh nyahon yen Prabu Adilaya geus pupus. Tinggal layon kulakuna istri nu kadua. Keur nyumputkeun kalakuan goreng supaya ulah kanyahoan ku sasaha. Harita oge pangiring satia Prabu Adilaya dipaehan deui wae. Nya di pulau eta pangiring-pangiringna dikubur disaliangkeun pisan. Sarengsena ngubur mayit yakat rembong papisah jeung bondang hapa. Masing-masing barogaan tujuan sewang-sewangan ka Gunung Goong. Tetep tumetep di eta tempat nepi ka maotna ari Cahya Karembong nuluykeun lalampahanana ka Bantar. Oge bumen-bumen di tempat eta pisan. Dewi Cahya Karembong dimakamkeunana oge di Astana Gede. Kocapkeun di Karajaan Sumedang, ibuna Prabu Adilaya ngaraos tugenah manah ku kalamian teuing nu janten putra ngantunkeun lemah cai ngalap elmu pangaweruh ka Mataram. Kamelang ieu teh dicarioskeun ka putrana nu bungsu supados nyusul Prabu Adilaya parantos mulang ka Sumedang. Malah bari disarengan ku putrana Dewi Cahya Karembong nu geus jadi garwa Prabu Adilaya. Satampina katerangan ti Kyai Jawaraga, utusan ibuna mulang deui ka Sumedang bari ditekadan baris nyukcruk laku mapai raratan anu jadi raka. Ti sabrangna indit nepi ka wewengkon Cikunir, anjeunna katariku saembara nu diayakeun di eta nagara. Yen sing saha nu bisa newak singa bakal jadi mantu raja. Cek ujaring carita sang putra bungsu ngiring saembara sarta
hasil newak singa teh. Malah singana nepi ka teu bisa walakaya. Nya ti harita eta tempat disebutna Singaparna. Caturkeun deui ibuna nu dikantunkeun ku putra-putrana bari teu aya wartosna. Boh nu nyusul boh nu disusul. Nya anjeunna nyalira nepangan ka Kiai Jawaraga di Mataram. Sarta kenging katerangan yen putrana duanana oge parantos marulang deui ka Sumedang. Sang Kiai ngaraos hawatos ningali ibuna Prabu Adilaya mulih nyalira. Nya saterusna Kiai oge ngiring nyarengan milarian nu janten putrana. Tapi hanjakal pisan karek gen tepi ka palebah kampung dukuh. Kiai Jawaraga pupus sarta dimakamkeun di Gandoang. Ibuna Sang Prabu Adilaya kapaksa angkat nyalira milarian putra-putrana. Kabeh sakurnu kasorang ku putra-putrana geus kaliwatan ngan henteu ari ka Singaparna mah. Akhirna anjeunna dugi ka palebah Situ Gede. Di palebah dinya anjeunna mujas medi nyuhunkeun pituduh ti Gusti Nu Maha Suci sangkan di pasihan terang di mana ayana Prabu Adilaya. Dina sajroning mujas medi anjeunna nampi ilham yen Prabu Adilaya putrana parantos perlaya dipergasa ku nu janten istrina. Nya kitu deui pangiringna sagolong jeung Siliwati. Ari ngareret ka sagigireunana nyampak kuburan nu masih keneh beureum taneuhna. Tegue sangkaan yen eta kuburan teh kuburan Adilaya. Barang turun ti pulo anjeunna tepang jeung dua jalma nu asalna ti Mangkubumi jeung Linggarjaya. Nya ka jalma eta pisan anjeunna masihan wasiat sangkan ngajaga makam Prabu Adilaya Raja Sumedang. Ti harita eta jalma diangkat jadi kuncen makam Prabu. Ti harita eta jalma salian emang diangkat jadi kuncen makam Prabu Adilaya. Saterusna anjeunna kungsi melak lauk di aranan Sikohkol, Layu, Gendrang, jeung Gandrang. Sabaraha waktu ti harita anjeunna nuluykeun lalampahanana mulang ka Sumedang. Lebah manus kungsi ngarandeg heula sakedap. Saterusna mah angkat deui salamet dugi ka wewengkon Karajaan Sumedang. Tah sakitunya pamirsa dongeng Sunda ti Ujang Combro. Pikeun ieu teh salah sahiji carita wewengkon ti palebah Tasikmalaya. Mung dinu alur carita dongengna ieu teh nyaritakeun punten maparkeun perjalanan anu disebatkeun wilayah-wilayah anu punten nya kaliwatannya ti ku naon disebatna teh rombongan lahnya kerajaan itu saur nama nya aya sebab hal lain dinu eta peristiwa teh geuning tiap tempat naon di urang linggihan nya ku kerajaan eta ku rombongan teh aya panamian tempatna gitu. Salah sajina nya eta Singaparna. Mun nya kitu nya be duka lah ieu mah aya kasebutna Tasikmalaya teh lebetna kapungkurna wilayah administrasi kerajaan Sumedang duka sanes dukan teh nya engke lah engke urang milarian sumberna amun upami aya mah nya da saterang abdi Sumedang mah emang kalebetna kerajaan Galuh. Tapi oge saterang ti simkuring aya sumber kutipan Wikipediana Sumedang teh tos gaduh pangawaruh gitu ti kerajaan Sunda anu atos bade lungsur langsar gitu. Jadi atos bade jatuh kerajaan Pajajaran teh nyerahkeun wasiat ti kerajaan Sunda nyaeta
binokasih mahkota binokasihnya itu upami simkuring dibaca dinu sejarah kutipan Wikipedia mah nya ieu mah kanggo anu carita dongeng ieu nyaeta nya sasakala nu ngeunaan situ gede itu ti dieu mah nya simkuring teu tiasa maparkeun alurna langkung lebet gitu kedah muka deui kitu sumberna nya saukur ngadongeng hungkul mun atunya ka palawargi sih hapunten simkuring tos lami teu ngadongeng deui kupeda simkuring sibuk yang memang rada kirang raos ieu ti koro teh peurih wae jaba batuk jeung pilek deh nuju usumna gitu nya atunya mugi we geura enggal damang simkuring gitu didoakeun ku palawargi baraujang combro sareng si engke dilajeng deui dinu danget sajena simkuring pamit lah amit mungkur amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.